Subre. Hayu, men, hayu urang Kemana? ka eta kalun-alun, urang Kalun-alun. ngabuburit, heuh. Ayo, Hayu tama kaluman deh. urang sabari neangan eta caruluk, Rujak. rujak. Ayo lah, sugan Ka, we. ka beneran cenah wanana tadi nga-WA ka dewe. Naon cenah? Heuh cenah ka dieu kalun-alun bisa yang takjil gratis. Warna sok didinya nya. Kemarin ngajak bukber deh, euy. Di eta teh di datangannya. Tuh dah kau kita bagi-bagi kejo di pas maghrib na buka bersama teh terjadi daerah euy loba awewean. Di mana buka bersama di mana? Euy Masjid Agung gitu. Oh, Masjid Agung mah Sukabumi meureunnan. Dinya Lapang Merdeka. Itu si Abah ngilulin. Heueuh pan manehna anu arek nraktirna oge ah. Ampun aing lilana. Hampura Abah pan janjian heula, ayo tuh berangkat ah. Aduh, kuda dewek cenah paraban deui teh. Atuh burah bisa keburu sore. Jadina ka mana ya kalun-alun? Dewek ngan saukur bisa neraktir rujak hungkulnya kade sia ulah nu macem-macem kahakanan sia. Heuh dewek hayang es caruluk hungkul. Ah, Tumben euy Haji Arnin raktir yeuh bangun maksuin euy batur. Ah, makuin naon, rungkad wae dewek mah. Emang sok main di nanaon deh bah. Deka main bet gede atau sekali-kali imah gra. Main recehan wae. Pesan karoket euy. Saha teh tanu mesin karaoke teh? Wow gitu. Boleh dan. Si Haris eta teh. Supurah tunggu. eta maneh piraku tuh aku kasih Haris. Adina si Om. Oh, sehari sama teh adina si Iman teh jakit kulitnya eta mah. Saliwat atuh tadi mah euy sugan teh saha? Allahu Akbar. Geus gede nu budak teh euy. Yakin budak ayeuna mah bala longsornya. Kenceng kalau dena. Ih, komo si Ogi lucu mas ya teh. Urang kan apal kerletik nanya. Si Bujon. Babangusana moal kuat. Alhamdulillah lodo poe teh nya euy. Ngabuburit teh geunah ieu mah deka. Kudu mau harim ke mah euy sekali-kali mah. Kabayang bulan puasa ngabonceng harim bari jeung dihareup. Apal meureun gegejlogan abong teu ngemei we pas turun teh euy. Pasti dah pas turun dina kuda oge. Kita ngomong teh sebentar ya ke air dulu cenah. Pengen kencing. Padahal mah cepel euy geus ngageutah bonteng. Barangus naon sia teh batal bae teh bulan puasa. Nya ngomong ke naon deh urang-urang. Abah we eta mun otakna teu ecrek kita mah. Positif Lalu jauh thinking pemikiranna. bah, atuh bah, Nah, positif cenah naon teh. thinking. Pan aing ge nyimak beureunan kabayang aing ge kuat nyogong. Astagfirullah, ada di aki-aki edan ajis. Aki-aki ranyet gitu. Ampun, deh kasih Abah. Men eta kuda maneh ngaranna saha, men? Anyar lin tah mah. Karena mah si Suju, kuda we ngaran si Suju ieu mah. Halimpu kene teh aduh masih kene empat peladan. Mal gagal ieu mah di bawah lupatna oge. Beulian sabaraha eta harita? Eusi apa sabelahan apa baho sih eta? Sabelahan. Kamari ge pan beunang ku morbag. Naik di tamahan BPKB na ditebus ku dek teh. Untung sia teh Lain si morbag, morkud meureunnan, morokuda. Meureunnan, kitu pokona mah. Bah, eta diharup aya naon bah euy rame-rame bah. Kade rajaan ka euy. Kuda dewek pan pajegna geus kaliwat di bah ya aduh deka. Aduh, cilaka dewek teh make helm koboi euy. Lain eta mah cingna teh lalu lintas boa. Polantas merentang kuraklin lalu lintas. Wah, 86 geuning ieu mah. Kasus naon teh jelema euy? Kela nu make jas mah juga si Gobag sia. Bag. Bag. Eta masih gobag. Udah Astagfirullahaladzim. Kasus naon sih gobag euy? Assalamualaikum Pak. Aya kasus naon eta Wak barudak Pak? kasus bangsat doma jang. Abdi oge harita pernah kalengitan Pak doma teh. Moal ayeuna mah geus beunang ieu bangsatna, tenang we. Alhamdulillah tuh Paknya. Tapi eta mah anu ngojas rencangan abdi asa teu mungkin Pak bangsat doma. Justru eta teh penadahna jang nu make jas eta teh. Anu sok narimaan doma-doma baharo teh eta. Oh, kaleresan rencangan abdi eta teh Pak, namina teh Gobag. Ujang kenalnya. Atuh alus aya kitu mah titip sahur ka keluargana cenah datang ka kantornya. Oh, siap. Mohon Pak, mungkin orang etanya orang sampaikan ke keluargana. Pak, ta bangsa ta kala luar Pak, kala labur tuh, la lumpat. Tuh nararekel kana kereta Pak. Berhenti.
kurang ngajar sebangsat kabur. Aduh, kumaha Pak, tuh ya. rencangan Abi bisa ngabantuan newak di bangsat itu. Tapi jaminan Ayo. Siapa yang dewek Ayo, naik ayo, udah ayo, kejar, ayo. Aduh, Astagfirullahaladzim. eta nyekelan tong kada kelek atau getek ah. Aduh, kemana tuh nyeklan? Eta tuh kada kelek kunaon tuh Jangan jang awas kebejaan. sapi, aduh, kumaha. Aduh, awas bisi murag. Mantakan cek dewek nyekelna ulah kana kelek getek pan Pak. Piraku cowboy kuat tika getek kan ieu pan bapak seberi nyekelan pistol jang. Pan masih bujangan dewek teh Pak. Mantakan teu kaup kacabakna naon saeutik teh Aduh, getek. baru jomblo Ujang tehnya. Bapak tidak percaya kalau Ujang belum pernah bucat. Pasti pernah karena dampak lengan wae mah ya bucatnya ya. Supaya teh bagusnya masih tules saya mah Pak. Aduh, pecut kudanya ke giginya, oper giginya, Jang. Gimana ini lambat sekali. Cek dewek leungeun tong kana kelek atau lepaskeun dewek teh fokus tadi. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Maaf, Jang, maaf. Astagfirullahaladzim, ya goblok na mandir ya. Kunaon sih teh menang muntah kana kanyut. Aduh, deh, maaf sekali. Aduh, kan ku kamu cenah ulah muntah kana kenek jadi bapak turun ke hanap kena kanyut peknya. Aduh, maafnya deh ya. Ayo Jang, ayo cepat kejar. Lain-lain dewek rek fokus sama kuda. Ayo bulu seetik lagi. Mantakan nyekelan si Pake, bisi murah cicing urang dempet dewek. Oh, pergi kudanya Jang. Pokona mah. Ayo terus. Oke Pak, oke. Pokona mah cekelan kudanya dewek rek. Awas, awas. Loncat Jang, loncat. Rek lupat ke mana sih bangsat? Tong jak kayak ketemu jadi bagong bangsat. Bagong. Rek kamarana sih. Angkurak tunggu dewek. Goblok kerah lumpatnya pe dewek. Main ada misi gobag. Hei, eureun bangsat. Aduh, mana keur puasa dewek lupatan ki. Aya bahan batal ya dewek adat-adatan teu pupuh ieu. Nungguan aing. Hei. Hai cungur saja dewek. Anjing, cakek goblok. Tinggal sia gorong kabur ke mana sia? Bangsat. Oh, maju sih kan juga dewek. Aduh, bangsat tong make pakarang atuh anima tangan kosong jeung dewek hayu lah. Sok lah maju jeung dewek moal pangundurkeun sia bangsat. Ayo maju. Geuleuh ya. Siap. Onaran ku aing. Sakit. Siap. Guna dewek teh. Anjing. Oh. Lu sebelum ini. Aduh, anjing nyeri. Sebelum ini. Anjing kedis ya. Sakit siap paksa tama modar si anjing. Blog. Aduh, bibi aing keuna. Perih di aduh. Astagfirullahaladzim. Duh, kat leuleus ge keur puasa ya Allah. Gusti Nu Agung. Aduh. Agung perih aduh. Codet ieu mah pasti aduh. Agung sahayu buru ngilu jeung aing. Bangsat. Untung teka panggih ku masa sia. Waduh, sudah dapat. Terima kasih. Ayo, bawa ke kuda. Ini si gondrong ini sudah sering sekali keluar masuk penjara ini bangsat nomor tidak ada kapok-kapoknya. Da ieu lin beungeut tempo. Aduh, kenyur juga dia. Aduh. Ayo, bawa ke kuda. Ayo. Hayu. Aduh, bikin susah saja ini bangsat doma. Aduh. Bapak supir terima kasih ya Pak ya. Silahkan dilanjutkan lagi perjalanannya. Tuh kaganeng bangusna teh menit teh. Ceblek itu tadi. Gawe mah. Eueuh, dewek-dewek kene nu Ya, ripun. terima kasih Bapak supirnya. Ayo hati-hati di jalan. Nama kamu siapa, Jang? Ngaran mah Mulyana apa dina KTP mah? Kan sok dihomen-homen ku barudak. Oh, Homen ya. Biasanya kalau nama panggilan itu ada sangsakalanya, Jang. Bisa ceritakan kenapa teman-teman memanggil nama kamu itu Homen gitu? Jadi baheula teh sok ngacamling jeung barudak teh sok nyebut homen dotot kabang hokek-hokek kikituan.
asup kana alam bawah sadar jadi otomatis sok homen dotot gitu. Jadi we baru dokter nyebut homen kadek teh euy. Oh, jadi begitu yang sang sakalanya kamu dipanggil Homen teh. Itu kamu orang mana aslinya, Homen? Orang Tegalega, Pak. Ayo lemur mah. Ngana emat cicing di Sukabumi. Oh, di Sukabumi ya? Ngadon usaha ngarongsok, lamun daek eta ge, mah kosok molor we di gudang. Oh, orang Tegalega. Berarti kamu lahir di Tegalega, terus sekarang tinggal di Sukabumi ya? Dulu sekolah sampai kelas berapa? Lulusan apa kamu, Homen? Siapa tahu kamu bisa masuk ke anggota kami gitunya. Soalnya skill kamu luar biasa itu. Pendidikan terakhir deka, Pak, tibang nepi ka gerbang euy harita teh. Datara mah buku Pak dek lamun sakola make topi dasi nu karang itu da teu kapake. Da dek pan sok ka warung kopi paling ngadon udud ngopi jeung si bae basit. Mantakan dek rapot kita dicokot pas kenaikan kelas. Da cek barudak teh cenah teu naik cenah. Mantak hangeuk nyokot naoge geus we keluar langsung. Aduh, berarti kamu ngenok jadi sekolah. Gak apa-apalah, itu jadi sebuah jalan cerita hidup kamu saja. Yang penting kedepannya kamu jadi lebih baik lagi, jadi orang yang berguna. Amin, Pak. Bagi deka nu penting mah hirupan teu ngarugikeun batur jeung teu nyerikeun hate batur we. Akhirnya tepi juga. Tolong digubrakkan di situ aja itu si gondrongnya, Homen. Panggul ke sini, panggul bawa. Ayo bawa. Nah, di situ golerin saja. Aduh, alhamdulillah si gondrong beunang bener, Pak. ya. Babaturan dewek paling jago karena bura-bura mah, Pak. Jadi sesuai perjanjian babaturan dewek tolong dibebaskan, Pak. Oke, siap. Gobang. Kades ya nya. Tobat sia, tong jadi penadah wae doma bahrok head. Naon Pak, berita fitnah eta mah, berita kitu Hari dipercaya. kami mah kumaha laporan ti warga. Aduh, atur nuhun pisan ya bantuananya ka teman-teman sapara kanca. Hampura pisan teu bisa ngamplopannya, cukup kunuhun we. Mudah-mudahan kahareupna urang bisa kerja sama. Siapa? Lamun aya mah hubungi kami lewat WA-nya. Maneh gobag tah hati-hatinya ulah sampai katewak deui sia. Ka ujangnya ka babaturanana pangelingankeun lah cenah tobat gitu ulah sok jadi penadah doma wae. Pasti Pak, pasti angan kami gawean diingetannya. halal gitu. Ayo berangkat kaburu-burit ya. Nyapanya, tieulah nyapanya. Ayo assalamualaikum. Tenang ieu mah orang Ge, beres buka ka dieu nya aya pi obroleun euy. Saha itu nu goreng asin? Bagong ke tengah poe oge. Atuh hiliwiran keluar era dewek. Teu puasa tapi semut nempau. Oh, bener aslina dewek ka komo tadi ngobrol di kantor ketika hiliwiran Bagong. Nuhun dak euy, aduh geus tulungan dek. Tadi dek geus bingung ting kudu kumaha. Goblokna barudaknya teh. Ngomongkeun dek penadah. Pan dewek ke tangkulak doma aing teh nyaho barudak eta doma nang madog apa lainna. Arek kaundangan pisan dek teh euy mata rapih kieu oge ngan pamajikan tadi teh ngabejaan. Polisi cenah euy neangan. Aing ek dijelaskeun teh pajarkeun teh engkewe cenah di kantor. Supe kana kerangkang aing kuat jiga anjing kicik daerah. Tapi kaharepna jadi peringatan sing hati-hati narima doma teh ulah supaya jelema. Pan dewek teh tangkulak euy piraku kudu ditanyaan hiji-hijinya doma ti manana. Pantesanna tuh sing takurak teh cenah ngajual teh murah-murah teuing padahal mah nya nipu dewek. Apes dewek poe ayeuna euy bangsa teh lah. Saya ngajual domana teh 10 siki di. Mana kudu dibalikeun di. Aduh, coba pikirkeun karugian dewek euy. Tadi mah dewek geus mikiran euy, geus kapikiran gitu tapi batieun teh pas kurban teh. Bati badag ieu mah. Pek teh apes ting. Aduh, Ngajual sabarahaan di marahnya ka mana eta hiji domana? 500 ribuan badot di Garut mata ku dewek langsung dibayar oge. Geus we pikadila mah pageun teh nya. Pokona mah terima kasih banyak teman-temannya. Engke lebaran haji mah orang nyate teu dewek ke. Oke, siap jang dorongan lah heuh teh bah. Yang siki kanyutna dewek. Aduh, tuluy ka mana tuh mah sore kene di krek jam 4 jauh kabuka deh ka bah. Kamu murid ka mana tuh nya? Oh, caruluk lagi can menang, cenah arek meuli rujak alun-alun teh. Pan teu apal di jalan aya si gobag beunang ku kasus. Kenalah geus kuduna kieu meureunna. Alah, kos nu puasa wae nanyakeun rujak sagala si Homen. Alhamdulillah deh kacan bocor bah euy. Nu bener sia, satu kabeungetan aya can bocor mah. Tong jadi atulah ka alun-alunna mending urang nguseup kumarek mah ya kakubangan. Aya parahu nu si gobag urang inyem we jangka tengah mah. Hayu deh kah eupan mawa moal pangmunurkeun kana nguseup mah. Ayo atuh kemon, tuturkeun dewek. Tes lila dewek euy teu nguseup-nguseup teh. Terakhir teh harita pas nguseup lubang bareng Mang Empul we. Ek bari ngojay dewek awak teu gareunah ya hareudang euy. Cuman lamun nguseup di kubangan mah lamun meunang lukmas badag ulah diala cenah ge. Emang kunaon kitu bah? Teuing cenah masuk loba kajadian sok aya nu maot geusna.
Ditelen jika nanti ada harna teu digayem bah. Hijian laukna jeung nanti lag-lag mata ketika maot oge. Ah, dak korang di nyaman diyakini geuninganan. Di mana sih teh kuda lila-lila teuing? Ngado naon? Di goron teh hararese. Ayo tuturkan deweknya. Men, tinggal Kalem men, kalem. Tata alabatan penting dikarita. Del itu salah. Allah masa gelap di akhirat sakabe gelap. Iya. Ya Allah, Itu kurang eta indah si nasaya Paledi layung tinggal bari di barengan ku salah adan. Ayo nya teh Tuh, lah ayo, dek Bah. ah. Bisi nungguan ya nunggu budak. Men, bukan adi mah deweknya, proyek ditungguan sia. Atunya heueuh pan eta nu digadag teh lauk dewek meureun ah, ieu sok aneh. Subres.